A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Qari'ah ari surah Al-Qari'ah makiyatun eta anu bangsa Mekah. Wahya sareng ari itu suratul Qari'ah tamanu ayatin eta 8 pirang-pirang ayat. Al-Qari'atu ari kiamah. Ayil kiamatu tegesna poenan kiamah. Allati anu takra'u ngagemperkeun itu allati al-quluba kana pirang-pirang hate bi ahwaliha ku pirang-pirang kagemberana itu kiamah. Ma eta ari naon al-qari'atu eta qari'ah. Tahwilun ari tikrorul qari'ah eta moharakeun kana kagemperan lisaniha pikeun tingkahna itu kiamah. Wahuma sareng ari itu dua lafad al-qari'ah mubtadaun eta kahiji jadi mubtada wa khobarul qari'ati jeung jadi khobar qari'ah nu kahiji. Wama jeung ari naon perkara adro eta merenyaho itu maka kaanjeun alama tegesna merenyaho itu maka kaanjeun mal qari'atu kana ari naon eta al qari'ah. Ziyadatu tahwilin ari tikrorul qari'ah eta nambahan kana kagemperan laha pikeun kiamah. Wa mal'ula jeung ari ma anu kahiji mubtadaun eta jadi mubtada tarkibanana. Wa ma jeung ari kalimah ba'daha tetep itu ma sabada mal'ula khobaruhu eta khobarna itu mal'ula. Wa matsaniyatu jeung ari ma anu kadua wa khobaruha jeung khobarna itu ma tsaniyah fi mahalil maf'uli eta tetep dina mahal maf'ul patempatan maf'ul. Atsani anu kadua li adro pikeun lapad adro. Yauma nasibuhu ari anu nganasabkeun kana yauma dalla eta nuduhkeun alaihi kana itu nasibuhu naon al-qari'atu makna lafad al-qari'ah ayat taqra'u tegesna ngetok. Yauma yakunu dina poenan bukti saha nasu manusa kal farosi eta tetep sapertikeun anai-anai al-mabthuthi anu digebrag. Kagau goil jirodi tegesna sapertikeun sireum leutik simet leutik al mungtasyiri anu haliber yamuju ngabring saha ba'duhum sebagian manusa fi ba'din dinu sawarehna deui lil hiroti karena bingung ila ayat wa dugi kayen dipanggil itu nas lil hisabi pikeun dihisab. Watakunu jeung bukti naon aljibalu gunung kalau ini eta tetep sapertikeun bulu al-mangfushi anu dihamburkeun anu dikeprukkeun. Kasufi tegesna sapertikeun bulu al-mandufi anu di hambur-hamburkeun fi khifati siriha dina pada ringan timbanganana itu suf hatta tastawiya dugi ka yen papak itu suf mal ardi sartana bumi taneuh. Fa amma man mangka anapun ari jalma fakulat berat naon mawazinuhu pirang-pirang timbangana itu siman bi an rajjahat kuscara yen ngunggulan naon hasanatuhu pirang-pirang kasayanana itu siman ala sayyiatihi kana pirang-pirang kagorenganana itu siman atawa ala sayyiatihi ngelehkeun kana pirang-pirang kagorengana itu siman. Fahuwa mangka ari itu man thaqulat mawazinu fi aisyatin eta tetep aya dina kehidupan rodiyatin anu memuaskan fil jannati di surga. Aidzati rodin tegesna Aizati ridon tegesna anu ngabogaan karidoan bi ayardo secara yen ridho si jalma hakana itu Aisyah
Ay mardiyatin tegesna anu diridwan lahu kusi man. Wa amma man jeung anapun ari jalma khofat eta hampang naon mawazinuhu pirang-pirang timbangana itu siman bi an rojat ku secara yen ngunggulan naon sayiatuhu pirang-pirang kagorengana itu si man ala hasanatihi ngelehkeun kana pirang-pirang kahadeana itu siman fa ummuhu maka ari tempat balikna itu man khaffat mawazinu pamaskanuhu tegesna mangka ari tempat cicingna itu man khaffat mawazinu hawiyatun eta hawiyah wama jeung ari naon adro eta mere nyaho itu maka ka anjeun mahiyah naon ari hawiyah ai ma tegesna ari naon hawiyatun eta hawiyah hiya ari itu hawiyah narun eta seuneu hamiyatun anu kacida panasna sadidatul haroroti anu banget panasna wahau hiyah jeung ari ha nu aya dina lafad hiyah lisakti eta tetep karena sakat hartina harkatan tathbutu tetep itu ha waslan dina nalika keur dibaca wasol wa waqfan jeung keur dina nalika dibaca waqaf wa fi qiraatin jeung dina hiji qiraah tuhdapu dibuang itu ha waslan dina nalika keur diwasolkeun. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.